I'm a sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini mau gali informasi tentang akhir ini. Apakah kita akan menemukan jawabannya? Nanti kita akan menanyakan sosok makhluk yang ada di sini. Saya akan memasukkan kepada teman saya yang bernama Ricky. Saya akan memasukkan makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Kita akan menggali informasi tentang dunia ini. Ya, langsung saja. Ya, kita akan memasukkan sebangsa makhluk gaib yang ada di sini. Lihat ya. Assalamualaikum. Mana ini? Iya. Mana ini? Sah sia. Yo, abdi ngundang ka dieu menyampaikan informasi bahwa urang teh kayak ieu hareup kumaha negara ieu. Dunia ieu maksud. Yunan maksudnya kamera kieu. Ieu mah keur ngilikeun informasi bahwa teh urang teh kudu kumaha ke hareupna. Waktu sebangsa aing kaganggu aya doang kieu mah rame-rame kieu mah. Henteu ieu mengundang hanya silaturahim. Geus izin can. Geus kalaluhur geus izin. Kena raja aing geus izin can. Raja sorangan sahani. Raja aing tuh anu nyekel di Cidurian gitu. Gede. Geus eta izin gadinya ternyata tadi selamat. Atuh kumaha ieu? Ki kaharepna ieu dunia ieu. Kondisi anu di dieu di kampung ieu anu bakal terjadi di dunia ieu yaitu kemarau anu bakalan panjang kahareupna. Terus loba bencana-bencana doang di gempa, khususnya di Banten ieu loba keur diuji. Gempa anu di ditu ti sumur ti Pandeglang bari loba gempa, makana di dunia ieu lobakeun areling dararia ulah lobakeun maksiat. Sangarana ieu Kemod. coba ulah dilobakeun maksiat, lobakeun istighfar eling ka Gusti Allah. Emang kunaon kitu budak? Ieu loba budak loba ditolakan ku cewek ieu. Karena emang perilakuna doang kieu. Emang bener. Mun nya nama kumasa bae urang mah. Aing ge nyaho sia keur kemarin ngadeukeutan bikang kan. Oh kunyang nya. Baju ditolak kan. Atau aing diburi sia eta nyeleukeun bae. Sedih aing padahal mah. Aki berturut prihatin gitu. Prihatin aing sampai curi kata nyeleukeun sieup pas ditolak ku bikang. Dan bantuan nyingke. Kumandek mantuan. Atuh dia nage nuang kitu jeung ulap aing ngabantuan age. Luang urang nu kumaha nyingke? Kesalahan urang teh naon ki? Kesalahan anu pertama ieu. Ari boga bikang teh Mun. kudu di jajanan. Karena bikang mah ari dibawa doang. Laju Kudu di jajanan. Kudu dibahagiakeun. Laju kudu dibawa OTW kemana-mana. memang boga duit mah. Henteu buku ge urang. Boga duit bah. Gitu akibatna dijauhkeun ku bikang. Sing kumaha ieu sampai urang teh laku. Berarti ari kitu mah mendingan ulah boga-boga ka bogoh. Kena yang sarakeun ka bogoh lain ngabagiakeun gitu mah. Hari ieu aki boga ka Bogor teh. Alhamdulillah aing mah. Boga. Henteu. Kunaon teh boga ka Bogor? Atuh kumaha teu boga ka bogoh jeung sebangsa jin. Itu kan sebangsa jin gak ada di rembabogan gue jeung sebangsa jin deh. Itu mah bangsa jin anu laku. Hari kita Anu kararasep anu ganteng. Emang sebenarnya kaspan teu. Atuh cek maing makasep aing. lah cek saha beureum. Ih cek maing makasep. Emang teu nyaho kitu. Goreng. Meureun aing goreng lah. Nah gitu. Oke goreng lah. Itu kesalahan urang teh di naon ieu ki?
hiji tadi kan disebutkan aya deui kesalahanna. Aing nyaho sia sering ditolak karena naon? Karena non. Kenapa tak ke? Lobatin ngocok sianya. Wah, kenyahoan sia. Ngocok. Aing nyaho sia sasumputan be di tembok, digeser-gesek tembok sampai berare tembok. Waduh, Rusak. atuh udah diomongkeun kenyahoan kabeh ieu mah kitu. Atuh ari teu diomongkeun teu sadar-sadar setan nangena. Makana lu sing sadar sing bener ya. Tuh kenyahoan si Aki. Pengalaman orang ini nah. Kajinya nama Tuh kan. Aju kumaha ye ki ya sing ya tindak mere ilmu ya ka urang ya. dek hayang ilmu naon. Ilmu naon ya? Kayak Kaya ari kaya mau bakal kaya jeung dia mah. sih. Masa bae Yang ganteng ki. Ganteng. ari ganteng ke. Wah tuh kieu bae geus kumaha ge nak make pelet naon ge. Kieu bae mau bakal ganteng-ganteng. Jadi kumaha ki? Aya ieu syaratna supaya manehna laku. Kumaha ya? Tah hiji cuma manehna kudu jual murah. Jual murah. Berapa duitan dia? Atuh Eta digantung ulah ki jual murahna. atuh paling dinegong kena. Diskon. Di diskon. Kudu jual murah, laju kudu bager kena kolot. Hari misalkan bager ke kolot mangki kapikang ge, lebih loba nu nyayangi, lebih loba nu ngadeukeutan. Ieu mah bikang dibere duit, kolot mah celok dibere duit. Lur bener eta mah. Kisah nyata ieu mah. Bener emang. Makana. Nyahoan nih ya. Nyawa jin ya. Atuh yang melen sembarangan jinjing, mondok yang 70 tahun aing. Bener. Mondokna 70 tahun terbisa. Oh. Insyaallah. Ajun emang Aki ninggalna tahun berapa gitu? Atuh geus kebal aya tahun 20-an mah. Eta ninggalna disebabkeun kunaon? Depan yang ditolak ku cewek, Oh. bunuh diri aing. Oh, bunuh diri. Oh, anu kisahna ditinggalkeun ku mantan. Eta kok nyaho jeung sia? Aya di berita. Aya berita. Berarti yang terkenal Di meureun. koran. Hmm. Oh, iya. Isi neng kieu maka nyahoan. Oh iya. Atuh geus ieu mah geus kenyawan mah emang geus tersebar. Berarti kudu kumaha nya kira-kiranya? Jadi orang ki sesama orang ya ditinggalkan. Jadi orang teh kudu sadar diri kabehan Sadar masing-masing. diri. Oh, orang sih sadar diri bahwa orang teh gitu ya, Assalamualaikum. Oh, gitu. Gitunya. Kan kori mah gantian sih malah aing anu bicaramahan. Atuh jing, kumaha jing ari di berita aja gitu. Oh, si yang bingung sih padahal mah. Geus kieu kuari mah urang teh ngajomblo bae kuari mah. Jomblo tenang ya. Tenang hirup ge, duit aya bae. Sugan gitu iya ya Aki boga kenalan gitu Nyaw kenalan cewek. Atuh ndek berapa puluh cewek berapa truk jadi bikin kue hayang anu mana sih ya? Nomor WA na aing boga HP. Boy, gagah kuari mah zaman Aya. now. HP pergoiban aya. Atuh di jeuna ge 77 peuting teureun-eureun. Gagah. Waktu di sana di jeuna ge. Oh geus sakitu bae nya. Oh. Aing ditungguan mah aing nya yang dahar poho can dahar 7 bulan aing nya geus nya. Nah, kalau Emang boga naon kedeng boga naon ya gitu ya. kadang boga naon nih dek dah. Boga liweuteun. Oh, mohon garis kitu mah geus mesin tiis liwatna. Geus. Oh makan eta. Keluar kenang. Keluarga. Thanks for watching. Semoga terhibur dan jangan lupa like, comment, share and subscribe di Love Gang TV. Oke.